naon beda anu kuda hidung jeung kuda bodas ai kuda bodas mah tinggal tuh nu bodas mah teu acan ditumpakan ge geus urui nempo nu bodas mah ngan nu bodas teh sok aya hanyakal kuran naon goreng gawe teh kakaraget tilu ungkedan geus ngofrot ngesang ai tolang nangka aya tong tolangan kawinan bapa si bapa rek kawin deui poe Salasa Rebo Kemis jeung Jumat beja bebeja mah dicarekan aduh si bapa aduh-aduhan ulah midua ilu opat teu halangan anak geus loba bongana teu asup abe banda teu boga boga ge dipapatuhan aungan si bapa nganyeri mah bapa mah suka rejeng bulung aduh si bapa bapa mah suka rejeng bulung wilujeng tepang kulan bagja katempo urat tarang karung tapi teu oleh nyanyian naon deui atuh hirup di alam dunia tanpa hiburan suram kulan naon ngukut kabingung dunia sepi tanpa hiburan nampi wartos cenah prayogi tutungangan memang nyangakeun bulan kuda sim kuring dijamin kencang larina kuda ti mana ieu kudana kuda kuningan sanes kuda enceuing bulan nah teu mawa kuda hideung teu mawa kuda hideung kanu hideung teh abdi mah rada geuleuh naon beda anu kuda hideung jeung kuda bodas ai kuda bodas mah tinggal tuh nu bodas mah teu acan ditumpakan ge geus urui nempo nu bodas mah ngan nu bodas teh sok aya hanyakal kuran naon goreng gawe teh kakaraget tilu ungkedan geus ngofrot ngesang ai kuda hideung katingalna geuleuh ijid tapi di mana guys ditumpakan liket naon tanagana kula ieu teh kuda teh bikang jalu abdi mah tarang ngukut kuda jalu salamina ge abdi mah resep kana kuda bikang naon bedana kuda bikang ai kuda bikang mah resep ngerokna kula krok werki wadahan kana botol bikin ka bapak hajat bir tapi katempo kuda teh rada beuteung bucit rek beuteungna kalaresan ieu kuda teh nuju keureuneuh ulang kapan tadi cenah tarang ukut kuda jalu tapi teu boga kuda jalu ieu kuda keureuneuh ku saha reuneuna nya ku sada nya abdi we kula reuneuh nah make jeung ngareuneuhan kuda hawatos ada kelam tos 2 tahun teu aya nu ya ku abdi we dikelang prik kitiu nomor 3 bulan
tinggal kuda sim kuring mah ditinggal dina panona lir ibarat lampu holigen kala solina ieu kuda teh upami dina mobil mah Adi Putro Malbek tilu rayagu tap lapokna upami dina ban mah Radia brig setun naon eta dina bujurna rada beureum oli remna bocor kulana silna geus tol makin jeung aya oli rem malum bade ngalahirkeun rupina mah darada basyeuh ieu geuning geus tol silna sok ulah ngerakeun dudungan di mana ditumpakan ngabret ngartos kuda kuringan icus parabna jokut siga jelema miskin kuda batur mah di paraban jukut sim kuring mah ranah-ranahna kulub sikinangka anggur merah enjing-enjing nog meri dikocok digejeburkeun kana leutak kucek kana emer dibikeun dipicen kula atuh dipikeun mah kada di modar pakai lepar sok sanajan hamil 7 bulan di mana ditumpakan ngungketna raosin kuda abdi mah kula lincah keneh biasa kena ditumpakan 7 bulan ge sok nun ya aya tah 500.000 teu kengeng kikituan tong wara tinggal heula we gawena upami aya komplain wawartos kanggo tong ngerakeun dah sing nurut ka konsumen tos tuang acan ai kana dahar mah bentes nyari sange sok menta bawa kaulah ka nagara amarta Raden Gambar Alam Tungang Jalan silok kamek celakaan nitik aswati pak aswai kutu tunggangan di paratu pranyata Raden Gambar Alam ratuna tutunggangan udana arga puspa ulesek kuda putih watek ngandah daratan unyeng-unyeng anaing mestaka tungang na jalan satria mana satria mana satria kapana satria bedayungan urat-urat tampurudes iki udu jalan buaya kepapak iki udu jalan kuda rengong iki jalan taji malela tan kepiar sabasa keracak lan kericik keracak suara telapok jalan kericik suara kedali jalan nguyuhaken jalan kaya bir jenewer arakadas arakabi ketibaran pecut melangkung kadia gumung-gumung pamola jalan di jalan tanapak tanapap ini bawa kaulah ka nagara amarta